Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'du. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang pepenap deui dina wengi Salasa, wengi rutinan ngahanca kitab ilmu kalam, kitab tauhid, hanca nu katunda tos bab naon? Sifat qiyamuhu binab si, berarti ayeuna bagian wahda niat. Wa yajibu sareng wajib fi haqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al wahdaniyatu wahdaniyat. Wahyari wahdaniyat sifatun meta sifat qadimatun qadim bidat qaimatun tumattab bidati ta'ala kadatna Allah ta'ala. Sifat wahda niat bahasana ge sifat wahda niat. Allah ta'ala mahdat wajib ahad, hartina ahad hiji, wahdaniyat sifat hartina wahdaniyat hiji. Bab aya alam ahadiyah, alam wahdah, wahidiyah, wahda niat. Ahadiyah hartina hiji. Aya ieu kan spidol. Ahadiyah hiji, wahdah hiji, wahidiyah hiji, wahdaniyat oge hiji. Ahadiyah itu mah dat Allah ta'ala, alam ahadiyah anu wahdahu la syarikalah, teu aya nu ngarencangan ka Gusti Allah, itu alam ahad, ahadiyah, mung tunggal nyalira Allah. Takeur ngabuktikeun Allah teh aya, Allah ngadamel makhluk. Nu pertama didamel ku Allah teh nur ilahi nu sok disebat Nur Muhammad, ngaranna di alam wahdah. Ahadiyah hiji, wahdah oge hiji. Ieu mah Nur Muhammad, tiasa disebat Nur Muhammad teh nur ilahi atawa Muhammad hakiki. Anu sesuai dina hadis qudsi, ya Muhammad laulaka lamma khalaqtu hadal aflah. Hai Muhammad, seandaina teu aya anjeun lamma khalaqtu hadal aflak, yakin kami moal nyiptakeun ieu alam semesta. Da puguh alam semesta sadayana kaluar tina Nur Muhammad atanapi nur ilahi. Tinggal nabornya. Ahadiyah
Hadiah hartosna hadiah hiji. Ieu mah datna Allah Ta'ala anu wahdahu la syari dat Allah Ta'ala wah ahadiah alam hiji alam tunggal teu aya nu ngarencangan ka Gusti Allah. Taker ngabuktikeun Allah aya, Allah ngadamel Nur Muhammad nu sok disebat Nur Ilahi tapi disebat Nur Muhammad. Kan sanes Muhammad bin Abdillah dan Muhammad bin Abdillah nama teu acan lahir tapi Muhammad hakiki. Nyata ieu Nur Muhammad. Nusok disebat Nur Ilahi atau disebat Muhammad hakiki. Ka ieu sesuai dina hadis qudsi, ya Muhammad laulaka lamun teu aya anjeun lamma khalaqtu hadal aflak, kami moal nyiptakeun alam semesta da pugu alam semesta keluar sadayana tina Nur Muhammad. Saur dina kitab Samsul Ma'arif mah Nur Muhammad teh aya 4 cahaya na teh keluar cahaya becikan tina Nur Muhammad nu hiji teh keluar cahaya beureum, cahaya bodas, cahaya hideung sareng cahaya koneng. Gitu. Matak sadayana alam semesta keluar tina Nur Muhammad, cahaya beureum terjadi matahari. Cahaya bodas terjadi angin, cahaya koneng terjadi cai, cahaya hideung terjadi bumi. Sakabeh makhluk moal lepas tina cahaya anu 4. Termasuk peun heula keun moal nerangkeun alam semesta ieu mah rek nerangkeun nganyahokeun urang. Ahadiah Allah. Dat Allah anu wahdahu la syarikalah. Teras kadua disebut Nur Muhammad ahadiah hiji, wahdah oge hiji. Teras we ngadamel Adam wahidiyah disebutna wahidiyah anu hiji keneh. Ieu disebutna Adam. Adam teh hiji. Ari Adam kaluarna ti mana? Tina Nur Muhammad. Di Adam terjadi Nabi Siti Hawa terus putra terjadi urang. Ta urang mah disebut wahda niat. Sifat wahda niat. Nah, matak Allah Ta'ala mah ahad, urang mah wahda niat. Ngan kade sifat wahda niat teh sifat pangeran. Ari sifat pangeran teh anu Allah Ta'ala ayana di saha? Di urang. Matak ulah diakun urang anu Allah Ta'ala ngan buktina di urang. Matak sifat wahdaniyat ieu keur negeskeun kana ahadna Gusti Allah. Apal Allah Ta'ala ahad teh ceuk sifat wahdaniyat. Matak dina Quran qul huwallahu ahad, cek saha? Cek anu wahdaniyat. Kartos cara kamari hiji sifat wujud Allah Ta'ala mah dat wajibul wujud gentong di pikiran. Kanyahokeun mah sifat wujud. Sifat wujud ieu keur negeskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala dat wajibul wujud ayana Allah teh ceuk sifat wujud. Sifat wujud ieu keur negeskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Kade ari sifat wujud teh kaasup sifat pangeran, sifat Allah Ta'ala ayana di saha? Di urang. Buktina di urang ngan ieu teh ulah diakun urang nu saha? Anu Allah Ta'ala. Hartos
anu Allah Ta'ala ngan buktina di urang. Sifat wujud ieu keur negeskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala teh ceuk sifat wujud. Kadua sifat kidam. Ari Allah Ta'ala mah wajib kidam. Keun wajib kidam tong dipikiran sesuai tina ramu-ramu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fid datilah. Pek tapakur dina dadamelan Allah tong tapakur dina dat Allah. Dat Allah dat wajib kidam geus tong dipikiran nu dat wajib kidam mah. Wajib Allah Ta'ala mah ti heula geus tong dipikiran. Kumaha ti heulana? Ta urang mah aya disebut sifat kidam. Ari sifat kidam teh sifat pangeran anu Allah Ta'ala ayana di saha? Di urang. Ya sifat kidam buktina mah di urang ngan ulah diaku nu urang. Sifat kidam ieu keur negeskeun kana kidamna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala kidam teh ceuk sifat kidam. Hartos. Nah kumaha atuh sifat kidamna urang? Sifat kidamna Allah Ta'ala nu aya di urang teh kumaha? Tah sifat kidamna di urang mah nyaeta boga sifat ti heulana eueuh nu miheulaan. Allah Ta'ala mah wajib ti heula, teu aya nu miheulaan sareng teu aya mimitina. Ari urang mah sifat kidam urang eueuh nu miheulaan. Ngan sok sanajan eueuh nu miheulaan urang mah aya mimitina. Nah hapangna eueuh nu miheulaan urang sabab bareng diciptakeun ku Allah teh sareng dina Al-Qur'an idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun. Nya kun sakali Allah ngadamel segala sesuatu teh teu kun-kunan. Sugan di dia aya 100 jalmi sugan Allah Ta'ala kun kitu teh. Henteu sakali we kun jadi. Anapun borojol ka alam dunia aya nu ti heula aya nu paneuri. Terus matak aya disebut kidam hakiki, kidamna Allah Ta'ala, ta urang mah kidam zamani. Artos ayana kapiheulan ku eueuh sok sanajan ti heula, sok sanajan urang diciptakeun bareng eueuh heula. Artos eueuh heula. Tah sifat kidam ieu keur negeskeun kana kidamna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala wajib kidam teh ceuk sifat kidam. Kartos. Tilu sifat bako. Allah Ta'ala mah dat wajib bako, tah nu aya di urang mah disebut sifat bako. Keun wajib bako mah dadat tong dipikiran ramu-ramu kade. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datilah. Tapakur fi khalqillah dina makhlukna Allah. Wala tafakkaru fi datilah tong tapakur dina dat Allah moal nepi. Geus Allah Ta'ala mah wajib bako. Tong dipikiran. Kumaha geus wajib bako, wajib langgeng Allah Ta'ala mah. Kakanya hokeun mah sifatna. Ari sifatnya dat aya sifat bukti. Allah Ta'ala mah aya nu bukti sifatna. Mana sifatna? Ya di urang. Tah nu bukti di urang ieu teh sifat pangeran. Nyaeta sifat bako. Sifat bako kade sifat lain dat bako, dat wajibul bako tapi sifat bako. Ari sifat bako kaasup sifat naon? Sifat pangeran berarti anu Allah Ta'ala ayana di saha? Di urang. Bukti di urang? Bukti. Jadi bukti namah di urang. Ya sifat bako keur negeskeun kana bakona Allah Ta'ala. Kartos. Apal Allah Ta'ala wajib bako teh ceuk sifat bako. Nah kumaha kitu sifat bako urang? Tetep nu Allah Ta'ala ngan buktina di urang. Nah kumaha sifat bakona di urang? Sifat bakono di urang mah nyaeta tara make barang urut. Tara make barang urut anyar terus. Cobi tinggal buktina ieu ngahaja di uah uwih. Tinggal usik nu ayeuna katinggal usik ieu panangan. Usik nu ayeuna lain usik anu tadi, lain usik nu kamari. Berarti anyar terus.
Kartos sifat bako keur negeskeun kana bakona Allah taala. Apal Allah taala bako teh cek sifat bako. Nah kumaha atuh lamun rek disimpulkeun ari bakona Allah taala mah langgeng ayana, ari bako urang mah sifat bako urang mah langgeng eueuhna. Cobi mana langgeng eueuhna? Ieu anyar terus usik nu tadi lain usik anu usik nu ayeuna lain usik nu tadi. Usik nu tadi mana? Eueuh. Datang usik deui berarti eueuh deui nu tila tuh anyar terus anyar artos. Jadi sifat bako keur negeskeun kana bakona Allah. Seperti tah wujud kidam bako kaopat sifat mukhalafatul lil hawa. Allah mah dat wajib mukhalafah. Dat wajib mukhalafah wajib bedana geus teu bisa diumpamakeun, teu bisa diungangkeun sabab kaungger ku dat laisa kamislihi anu dat laisa kamislihi sayun, teu aya pantarna keur Allah sesuatu oge. Jadi teu bisa diumpamakeun, teu bisa disapertikeun keur dat Allah taala mah. Laisa kamislihi berarti wajib mukhalafah. Kaopat aya nu disebut sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ari sifat mukhalafatul lil hawadisi teh sifat pangeran, buktina di saha? Di urang. Ta ieu di urang ieu teh disebut sifat mukhalafatul lil hawadisi anu Allah taala nu pangeran, ngan buktina di urang. Ngan singkarasa bener teu urang teh nu anyar, urang teh beda jeung sakabeh anu anyar. Jadi urang teh anyar aya saruakeunana jeung nu anyar, beda jeung sakabeh nu anyar. Mana buktina? Conto ieu naon sidik jari. Aya nu sarua sa RT, sa RW, sa dunia aya nu sarua sidik jari. Teu aya nemongkeun ieu nu anyar beda jeung sakabeh anu anyar. Sifat mukhalafatul lil hawa. Tah sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu keur negeskeun kana wajib mukhalafahna Gusti Allah. Jadi tong boroning jeung Allah taala urang jeung pabada makhluk ge geus moal aya nu sarua bab komo sareng Gusti Allah taala. Matak tong dipikiran dat Allah taala mah da moal nepi nya khalqilahna ieu kudu pikiran mah. Kasabiji kalima sifat qiyamuhu binafsihi. Allah ta'ala mah tos wajib qiyamuhu geus tong dipikiran. Wajib jumeneng dina datna geus tong dipikiran. Tak kanyahokeun mah sifat qiyamuhu binafsihi. Nah kumaha nyahokeun sifat qiyamuhu binafsihi di dieu? Ari sifat qiyamuhu binafsihi teh sifat pangeran. Ari sifat pangeran teh nyaeta sifat anu Allah ta'ala, ngan buktina di saha? Di urang. Nyaeta qiyamuhu binafsina. Kumaha qiyamuhu binafsina di urang? Ieu urang sing bisa ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan. Emot keneh teu? Asatos sasase nya Kang. Ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan. Itu disebut ngayakeun diri teh lain diptakeun. Ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan. Nu dimaksud ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan sing emut awak di dieu teh nyaeta ruh, nafsu, akal, iman. Tah awakna kijirim teh ruh, nafsu, akal, iman. Sok geura ayakeun ku sorangan ulah diayakeun ku batur. Ieu mah digeroan ku batur kakara ngalieu, kakara nyampeurkeun nya. Dipanggil tang euy ke dieu beus kitu awas saha nu mana atuh tatangna teh ieu lain eta mah dada sok atuh geura panggihkeun awak sorangan teh ku sorangan ulah ku batur matak bisa manggihkeun awak sorangan bisa manggihkeun diri sorangan ku awakna sorangan matak di awak nu mana atuh awakna teh ruh, nafsu, akal, iman. Dina mingon ti payun dijelaskeun nyaeta ruh nu mana keur ngamanggihkeun awakna sorangan teh ruhna minimal ruh kelas 4 ruh rohmani. Naon ruh rohmani teh ngararasakeun kamurahan Allah nu geus disokeun ka urang.
tah kuruh kelas opat eta itu yen bahwa urang didesain ku Allah kalawan bentuk anu sempurna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ta eta keur ngamanggihkeun awak sorangan ulah ku batur wae itu huruh rohmani kadua nafsu ruh nafsuna nafsu kelas opat deui nafsu mutmainah itunya ku nafsu mutmainah nafsu kelas opat ruh nafsu akal ge kudu kelas opat akal nawi iman oge baitur rohmah keun ke kapayuna aya pelajaran hiji-hiji babruh nafsu akal iman keun kembali deui kana ieu tadi nomor ka-5 ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan ulah ku batur teras kagenep aya nu disebat sifat wahda niat kade Allah Ta'ala mah wajib ahad kartos qul huwallahu ahad urang mah disebut wahda niat nah kumaha wahda niat teh ibarat garah kaharti dicontohkeun teh ibarat kelepon perang kelepon ai kelepon teh tina tipung leres ari tipung teh tina beas ari beas teh tina pare jadi kelepon teh katipungan kabeasan kaparean kartos ya urang disebutna wahda niat jadi wahda niat teh ngahijikeun nu hiji kumaha ngahijikeun nu hiji ari urang ti Adam leres ti Adam ya sareng Siti Hawa ti Adam ari Adam ti saha ti Nur Muhammad ai Nur Muhammad ti saha ti Allah berarti urang teh kaadaman ka Muhammadan ka Allahan cara kelepon katipungan kabeasan kaparean artos atak urang disebut wahdaniyah tak apal Allah Ta'ala hiji apal Allah Ta'ala ahad teh ceuk sifat wahdaniyat ari wahdaniyat teh hiji wihandai kana raraban Allah ari hartina hiji datna tegasna wajib Allah Ta'ala henteu tumpuk-tumpuk henteu bingbilangan jadi geus lah lain bagian urang Allah Ta'ala mah henteu tumpuk-tumpuk teu bilangan wajib hiji dina datna beda jeung datna makhluk datna urang tinggal ieu naon sabariji hiji nadat curug mah hiji gabungan tina juz nu loba ari datna Allah Ta'ala mah lain gabungan tinu loba lain bagian tinu loba ari curug mah hiji na curug gabungan tina juz nu bilangan kulit kuku naon deui tulang getih daging itu makhluk mah salian Allah mah hiji na teh gabungan tinu loba ari hiji nadat Allah mah lain gabungan tinu loba oge lain bagian tinu loba Allah mah hiji na teh beda deui jeung makhluk cara ieu naon ya curug sabariji hiji na curug bagian tinu 5 bagian tina jempol jari tengah jari manis kelingking nya makhluk mah cara urang hiji urang mah hiji teh bagian tinu loba kartos ari hiji nadat Allah mah lain gabungan tinu loba lain gabungan tinu loba lain bagian tinu loba matak henteu tumpuk-tumpuk henteu bingbilangan kartos dalilna ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala hiji datna nyaeta lamun dikira-kirakeun tadi tulisna nya lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala tumpuk-tumpuk atawa bing-bilangan tangtu anyar dan nu tumpuk-tumpuk tadi nu gabungan tina juz nu loba teh berarti eta anyar atawa bing-bilangan tangtu anyar samangsa-mangsa anyar tangtu apes
samangsa-mangsa apes tangtu moal bisa ngayakeun anu eueuh ngeuweuhkeun anu aya. Kapan ayeuna geus bukti asal eueuh jadi aya, atuh ulah dikira-kirakeun Allah taala tumpuk-tumpuk atawa bing-bilangan. Berarti wajib Allah taala hiji dina datna. Kahartos pan ke aya hiji dina datna, cek tadi teh wadaniat teh hiji dina sifatna, hiji dina sakabeh padamelan Allah. Kartos sakitu heula masalah acan dilajengkeun kana hiji sifatna. Pilih aya pertarosan mangga. Aya pertarosan? Daya. Nah, lajengkeun. Tos pahamnya, mudah-mudahan paham. Pahamnya. Soalnya simkuring rada bingung ya ngahulang teh ngahulang kaharti ngahulang teu kaharti. Jadi lebah ngahulang kaharti mah syukur, pas ngelabah ngahulang teu kaharti bingung rek nerahkeun naon gitu. Mudah-mudahan ngahulangna kahartinya. Amin. Jadi kesimpulan geus we Allah taala mah wajib hiji, wajib ahad. Ta urang mah sifat wahda niat. Ngan sifat wahda niat teh sifat pangeran anu Allah taala. Ngan buktina di saha? Di urang sifat wahdaniyat ieu keur negeskeun kana ahadna Gusti Allah. Apal Allah taala ahad teh ceuk sifat wahdaniyat. Hartos hiji tah teraskeun sok teraskeun tulis ari hartina hiji sifatna entos ari hartina hiji sifatna nyaeta wajib Allah taala henteu rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat. Ari hartina hiji sifatna nyaeta wajib Allah taala henteu rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat. Tos ari dalilna acang teuing teh ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah taala hiji sifatna das ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah taala hiji sifatna nyaeta lamun dikira-kirakeun Allah taala Allah taala rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat, lamun dikira-kirakeun Allah taala rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat, tos lamun dikira-kirakeun Allah taala rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat tangtu anyar. Tos tangtu anyar.
samangsa anyar tangtu apes. Samangsa anyar tangtu apes. Tos samangsa apes tangtu moal tiasa ngayakeun anu eueuh ngeuweuhkeun anu aya. Keun urang uihan deui tina bab hukum itu teu ngapakeun nya. Wah wih ku sering ngupingkeun mah piraku teu katorekan. Piraku teu apal cangkem. Geus apal cangkem tinggal lincak-lincakeun mernah-mernahkeun. Intina minimal urang jadi selalu ingat ka Allah teh zikrullah. Ingat ka Allah minimal karena sifat-sifatna. Tos di kamana nama teh? Samangsa anyar tangtu apes. Samangsa apes tangtu moal tiasa ngayakeun anu eueuh ngeuweuhkeun anu aya. Entos kapan ayeuna geus bukti asal eueuh jadi aya. Saha nu eueuh jadi aya? Ya urang. Ayeuna geus bukti urang asal eueuh jadi aya. Kapan ayeuna geus bukti asal eueuh jadi aya? Atuh ulah dikira-kirakeun Allah Ta'ala rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat. Jadi hartina hiji sifatna teh nyaeta wajib Allah Ta'ala henteu rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat. Gitu. Kade henteu rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat. Ai sifat pangeran buktina di saha? Di urang. Ya sifat pangeran, sifat wujud, sifat kidam. Tah, ieu moal aya sifat kidam dua. Moal aya sifat kudrot dua deui nya. Moal itu. Jeung deui moal rangkep-rangkep. Misalna sifat Kang Haji aya dina sifat ieu numpuk di duaan moal. Matak moal rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat. Kartos. Jadi hiji-hijina sifat, sifat wujud, sifat kidam, dia hiji-hijina sifat pangeran. Kartos. Nah. Jadi henteu rangkep-rangkep dina hiji-hijina sifat. Jadi moal aya mun di Allah Ta'ala moal aya kudrot dua. Moal aya irodat dua. Leres. Ayeuna buktina di urang sifat pangeran, sifat wujud hiji tah. Sifat wujud di urang hiji moal aya sifat wujud dua. Leres. Ai sifat wujud teh sifat saha? Sifat pangeran. Buktina di saha? Di urang. Sabaraha sifat wujud? Hiji. Leres. Ai sifat kidam sifat pangeran sanes? Sifat pangeran. Buktina di saha? Aya dua teu. Anger we dina hiji-hijina sifat. Kantos. Ari dalilna sami dalil namanya, ari dalilna nu nuduhkeun tayeur sing paham teh dina si sifat. Mata ke aya cek dina kitab kuning mah, boh dina kitab Tijan, kitab Johar Tauhid, dina Umul Barohin, aya nu disebut ke sifat teh sifat wahdaniyat, aya nu muttasil, aya nu munfasil. Muttasil mah nyambung gitu, munfasil misah. Lamun disebut sifat muttasil, hijina sifat kadat Allah Ta'ala, kada sifat Allah Ta'ala, sifat pangeran. Hiji dina sifat pangeran gitunya. Hiji dina sifat pangeran,
lamun munfasilna di luar Allah teu aya nu ngagaduhan sifat pangeran, sadayana oge sifat pangeran. Kartos di luar Allah teu aya nu ngagaduhan sifat pangeran, da sadayana oge sifat saha? Sifat anu Allah Ta'ala, sifat pangeran. Ai geus urang rek nu aku nusaha nu urang ya. Nusaha nu Allah ngan buktina di kartos. Jadi ina hiji-hiji na sifat. Terus deui eta dimun pasil matak di luar di moal aya nu ngagaduhan di salian Allah moal aya nu ngagaduhan sifat pangeran, sadayana ge sifat pangeran. Moal aya nu bisa ngagaduhan sifat pangeran di luar Allah Ta'ala, sadayana Allah Ta'ala sifat pangeran teh. Teras katilu aya nu disebut tadi hiji datna, hiji sifatna, hiji padamelan Allah, hiji padamelana. Ari hartina teraskeun tulis. Ari hartina hiji sakabeh padamelana nyaeta ari hartina hiji sakabeh padamelana nyaeta sakabeh mungkin eta wungkul tapak kudrot irodatna Allah Ta'ala. Kali deui ari hartina hiji sakabeh padamelana hartina nyaeta sakabeh mungkin eta wungkul tapak kudrot irodatna Allah Ta'ala. Jadi hiji padamelanana, hiji padamelan Allah. Jadi kesimpulan hiji padamelan Allah mah tara ngadamel dua. Allah mah ngadamel teh hiji. Moal dua. Ayeuna disebut langit 7, langit hiji, langit 2 hiji. Termasuk sakabeh mungkin mungkul tapak damel Allah. Sakabeh padamelan Allah hiji. Matak Allah mah tara make barang urut. Da hiji nu damel ku Allah mah sok buktina di dieu. Aya nu di dua didamel ku Allah moal. Kemar sekalipun nu didamelna terus. Matak urang saalam dunia didamel ku Allah urang teh mung hijina. Contoh ye ku ahli tauhid mah. Ya. Ieu teh buktina mah hiji. Ya rokok sabariji? Hiji. Ya pan urang masuk milang hiji, 2. Padahal ieu hiji, ieu laras teu. Hiji sakabeh padamelan Allah. Jadi Allah mah ngadamel teh hiji. Sok ngaon nu 2. Da Allah mah tara make barang urut. Laras teu? Kartos teu? Matak dina dadamelan Allah wahdaniyat fil af'al. Jadi wahdaniyat fil af'al sakabeh mungkin teh perkara anu bukti itu wungkul tapak kudrot irodatna Allah Ta'ala. Nah maka disebut tapak kudrot. Disebut tapak kudrot, ari kudrot mah rahasia ilahi dina suluhi kodim, dina kun. Panawan apal? Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Jadi beres, itu rahasia ilahi. Nya. Pan tadi urang apal teu bakal di dieu kieu ayeuna. Apal teu urang bakal di dieu diuk teh kieu ayeuna apal teu? Apal teu urang tadi urang bakal di diuk na teh bakal kitu di dieu bisa teu? Henteu apal tadi mah. Leres. Padahal eta dina suluhina mah geus kun. Geus rahasia ilahi. Ngan teu apal. Apal sote geus breh bukti.
matak nu bukti disebutna irodat. Wal kudratu ijadu kulisaiin au adamuhu. Kudrat mah ngayakeun sakabeh perkara jeung ngeuweuhkeunana, itu rahasia ilahi dina suluhi. Wal irodatu sareng ari irodat mah tahsisu kuli mungkin, nangtukeun sakabeh mungkin. Ta ayeuna mah tangtu urang teh di dieu kieu ayeuna, pan tadi mah can tangtu urang keur beurang mah bakal diuk teh di dieu kieu ayeuna leres. Padahal entos dina suluhi. Mata kudrot lain irodat, ngan irodat tapak kudrot. Kartos, kudrot lain irodat, ngan irodat tapak kudrot. Cara cekolot mah tapak muning lain muning. Tapak muning lain. Tapak muning lain muning, ngan muning tapakan. Leres deh. Tapak muning lain muning, ngan muning yalah kaharti digitu katanya. Kudrot lain irodat, ngan irodat tapak kudrot. Mata kudrot mah dina suluhi kodim itu rahasia ilahi. Poe isuk, padahal geus kun poe isuk teh ngan urang teh apa? Isuk teh urang teh bakal kumaha di mana kumaha keur naon beres. Pada geus dina suluhi kanyahon breh bukti kakara disebut irodat tangtu. Matak dina ngaji tauhid mah tong mikiran nu geus kaliwat ngadongeng ngaranna. Nu kamari baheula ngadongeng. Tong mikiran anu pikahareupeun can kacumpon, naon can kasorang ngalamun ngaranna. Terus ulah mikiran nu geus kaliwat, ulah anu can kasorang, tapi urang kudu dilakukeun, urang teh ngalakukeun anu di dieu kieu ayeuna anu tapakun. Termasuk anu dicanak wartos ku Kanjeng Rasul disebutna akidah samiyah. Wartos nu dicanak ku Rasul cukup wajib percayana bahwa itu teh dawuh Rasul, leuwih ti kitu urang wajib percaya ngantong mikiran eusina da moal nepi. Rasul ngabejakeun bahwa di akhirat teh di alam kubur teh kitu di jero kubur teh aya nikmat kubur, di jero kubur teh aya siksa kubur. Di akhirat teh aya surga, aya neraka, disipatan ku Rasul di surga teh kenikmatan anak kitu. Dina neraka teh siksaan anak matak pikasieun. Rasul keneh nu nyanak berita. Kewajiban urang selaku jalma nu iman ka Rasul wajib percaya. Tong mikiran eusina nu didawuhkeun ku Rasul, wajib percaya eta teh dawuh Rasul, leuwih ti kitu wajib percaya. Itu kumaha atuh hayang beres engke di akhirat. Nah, gitu cenah. Pan Rasul nyalira nerangkeun akhirat teh kitu-kitu ngan ditungtungan dina eta hadis bab akhirat, bab surga, bab neraka. Saur Rasul nyalira la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qalbun basarun khatarat. Moal aya hiji soca nu kantos ningal keaslian akhirat. Moal aya hiji cepil nu kantos ngupingkeun keaslian akhirat, moal aya hiji kerteg hate manusia nu bisa ngabayangkeun keaslian akhirat. Tuh nya, atuh kewajiban urang wajib percaya. Kumaha atuh hayang alus engke di akhirat? Ka di akhirat teh cenah aya jembatan Siratal Mustaqim. Nu sagede boo kudu lempang jembatan Siratal Mustaqim. Tong dipikiran teh ayeuna kumaha asing ka harti we aya nu breh bukti. Mana? Ayeuna urang keur di mana? Di dunia singkah harti ya dunia teh nu keur di dunia. Ulah sampai kieu mikiran akhirat aya nu geus sok di dunia urang ngalamun mikiran akhirat nepi ka teu salat di dunia. Tah eta bahaya. Mikiran ieu kumaha engke mentas dina jembatan Siratal Mustaqim ulang di pikiran belaan teu salat subuh, lohor, asar, magrib, isya mikiran akhirat eta teh salah. Maksunakeun bae bab akhirat mah geus wajib percaya tah singkah harti anu ayeuna sabab saur Kanjeng Rasul aya paripaos ad-dunya majra'atul akhirah, dunya mah tempat pepelakan akhirat. Jadi hayang alus akhirat sing alus heula ayeuna di dunya.
pan urang sering ngadua Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati tuh muga Gusti maparinan ka abdi sadaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat ya hasanah. Mata moal bisa ujug-ujug hasanah di akhirat lamun di dunia henteu hasanah. Atuh urang ayeuna nu bukti ayeuna di dunia urang sing hasanah di dunia. Panti payun geus diterangkeun dina bab naon, bab salian Allah taala teh sabriji aya 5 hiji aya disebut alam nyata ereheru, 2 anu sebat jirim, 3 yang disebat hawadis, 5 yang disebat makhluk, alam jirim makhluk, 3 makhluk, 4 hawadis, 5 mungkin emut kenehnya ari mungkin teh hade aya hade eueuh ayana hade kanggo Allah taala mah teu aya oge sae hade itu Allah taala rek ngadamel jaya di sae kanggo Allah taala mah teu ngadamel oge sae. Kesimpulan dina bab mungkin atuh urang teh sing bisa ngahade-hade nu aya. Ngahade-hade nu aya sarua jeung ngahadekeun anu eueuh. Nu aya urang di mana ayeuna? Di dunia, ta ieu dunya sing hadekeun ieu dunya, ngahadekeun dunya sarua jeung ngahadekeun anu eueuh. Mana akhirat eueuh we keur urang mah dangke eta mah nya. Hayang alus akhirat geura hadekeun heula ayeuna nu aya. Mana dunya. Cara petani melak pare celab tanur hayang alus nu eueuh mana nu eueuh panen pan panenna macan panen dan nu karek nu bukti naon celab tanur hayang alus panenna geura hadekeun ieu tanurna leres lamun teh mah eueuh cayan gewat cayan lamun ku hama semprot kitu nya Paji lamun teh mah kurang gemuk bargeng eta parena gewat di gemuk diberak tuh ngahade-hade nu aya sarua jeung ngahadekeun nu eueuh nu aya na hade begitu tanurna alus gemuk tangkalna pan urang di dunia keneh geus wani ngahadekeun nu eueuh nya ningali gemuk subur ieu tangkalna cek petani teh hade lah panenna oge dan ningal nu bukti hartos pan urang ge wani ngahukuman nu eueuh contoh seperti para alim ulama para kiai nya da di dunia geus alus ibadahna alus pan urang ge wani ngahukuman nu eueuh mana ngahukuman akhirat hade lah di akhiratna ge bakal jadi ahli surga dan ningali di dunia hade tuh ngahade-hade nu aya sarua jeung ngahadekeun anu pihan deui ari hartina hiji sakabeh padamelan Allah nyaeta sakabeh mungkin wungkul tapak kudrot irodatna Allah Ta'ala bahasana ge tapak kudrot irodatna Allah Ta'ala eta ari kudrot mah suluhi kodim itu ke dina ta'alluqna teh suluhi kodim tanjiji kodim sareng tanjiji hadis itu matak ari tanjiji hadis teh irodat teh breh bukti tanu bukti eta teh irodat wal irodatu tahsisu kulli mungkin irodat nangtukeun sakabeh mungkin tah anu irodat teh nu mungkin nu nangtukeun sakabeh mungkin breh bukti ieu teh tapak kudrot geus dina suluhi tah geuning lamun urang geus ngamaknaan naon mraktekeun dina wahdaniyat fil afal ieu geuning moal loba rumahu dina hasil itu dina hasil nu bukti moal rumahu rek pedagang moal rumahu da geus buktina kitu sabab ngaji tauhid mah ngahukuman anu bukti ngahukuman nu bukti moal nganaha-naha itu contoh seperti pedagang itu kan seperti pedagang urang hayang mah muka tahun teh sapoe teh ladang teh menang hayang 10 juta begitu tutupkeun jongko dibuka warung dihitung teh menang 1 juta rek nganaha-naha moal naon sababna ieu 1 juta teh oh ieu teh wungkul tapak damel Allah tapak kudrot irodat disebutna sabab geus bukti naon 1 juta sing emut kana bab hukum deui nya ti payun dina bab hukum eta ngapakeun hukum dina tauhid teh dina bab akal aya 3 aya wajib muhal wenang
wajib mayatasawwaru fil akli wujuduhu wala yatasawwaru fil akli adamuhu. Sakur perkara nu kaharti ku akal ayana teu kaharti ku akal eueuhna. Seperti ayana Allah taala eta hukumna wajib teu kaharti lamun Allah taala eueuh. Praktek sapopoena ngaran wajib cek akal mah sakur nuduhkeun nu bukti eta hukumna wajib cek akal. Nu bukti hukumna wajib cek akal. Nu teu bukti mustahil ngaranna wenang. Nah, katilu aya disebut wenang. Wenang teh wenang sataacan gelar, wenang pindahna. Paye praktek sapopoe urang teh dina bab hukumna, dina bab tauhid. Contoh nu tadi teh pedagang, urang hayang 10 juta, menang 1 juta, geuwat hukuman wajib 1 juta na da bukti mustahil 10 wenang isuk wah menang 10 juta menang sajo da isukna ge can aya da rahasia Allah leres datang poe isuk muka jongko diitung deui teh hargeuning 1 juta deui geuwat hukuman wajib 1 juta na mustahil wenang menang can gelar wenang menang 10 juta wenang teu 10 kade dina bab wenangna bab wenang itu nuduhkeun kana pundah-pindah tegasna sateu acan gelar matak kulantaran aya bab wenang maka wajib ikhtiar hartos anapun dina hasil breh bukti eta geuwat hukuman wajib. Nah hapangna di hukuman wajib ngarah urang tumarima kana papas teh gitu dipayun dicontohkeun urang numpak motor juga jejas weh ban teh kempes geuwat hukuman wajib muhal wenang wajib naonna kempesna da bukti moal nyalahkeun ka sasa moal nganahan-nahan leres da ieu kempes teh geus dina suluhina di dieu kieu ayeuna ban eta teh geus dina suluhina ngan geus irodat breh bukti ayeuna mustahil henteu wenang alus deui wenang henteu alus wenang ditamal wenang henteu ditamal naon sababna da keur kempes can didorong ka tamal ban leres ait teh didorong ka tamal ban oh pak ieu mah geus pitu moal bisa ditamal teu leres mata kitu bab wenang mah sateu acan gelar ta ieu siapkeun heula bab hukum dina praktek sadidinten gitu. Jadi ketika urang hukum geus disiapkeun hukum tauhid insyaallah mantep dina bab iman bab hukum moal loba rumahuh terutama mayunan di akhir zaman ieu. Gitu. Ari urang mah kan loba namah naon terjadi heula kakara hukum neangan ibarat naon imah teh bocor geus bocor imah kakara neangan wadah urang mah. Nya, ieu teh bocor ieu teh kumaha jeung bocor deui neangan wadah. Padahal dina ilmu tauhid mah dina bab iman mah justru kudu siapkeun heula hukum. Tegasna memeh bocor teh da urang geus siap, lamun bocor geus disiapkeun wadah. Artos. Jadi begitu naon bae nu terjadi, geuwat disiapkeun hukum ku urang, wajib, moal, wenang. Ningali segala sesuatu naon bae anu kaalaman ku urang moal lepas tina wajib, moal, wenang. Hartos. Takwihan deui dina nomor katilu hiji dina af'al Allah hiji dina pademelan Allah nyaeta Allah sakabeh mungkin wungkul tapak damel Gusti Allah wungkul tapak kudrat iradatna Gusti Allah gitu. Hartos semangat bilih aya pertarosan itu bab wahdaniyat aya dina bab hukum bilih Pak ya terus atanapi dinas jirim terus paham jirim bade diwihan deui ti mimiti ti awal sampai sifat wahdaniyat bilih aya pertarosan mangga paham bab jirim bab arod alhamdulillah tos parahap mangitnya anda sadar
Wihandai hitung ngapakeun itu bab hukum teh ayat ti hiji hukum adat, dua hukum syara, tilu hukum akal. Hukum adat tina naon asalna? Tina ihsan terjadi hukum adat ngan lain adat istiadat tapi adat nu ngagaduhan hukum tegesna Quran mandang sae hadis mandang sae eta ihsan ngaran hukum adat. Kadua hukum syara ari terjadina hukum syara teh tina naon? Tina Islam terjadi hukum syara. Katilu hukum akal tina naon akal teh? Tina iman terjadi hukum akli hukum akal. Matak iman Islam ihsan akal syara adat. Jadi hukum ayat tilu adat syara akal. Naon sababna hukum ayat tilu? Sabab nurek di hukuman ayat tilu ucap lampah tekad. Ucap bagian adat kabiasaan. Ari hukum adat bagian naon? Bagian lisan. Bagian tisasari. Ari ngaran hukumah isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Netepkeun hiji perkara kana perkara sejen atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen. Eta definisi hukum. Hukum adat bagian naon? Bagian lisan, bagian tisasari. Biasa ngan hukum adat mah teu misti teu ngabogaan tapak. Itu ngan eta mah biasa. Nah, contoh hukum adat biasa nuang cengek sakilo teh matak nyeri biasana tah. Gitu. Biasana diduruk teh tutung. Biasana dikadek teh osok hukum adat. Tapi aya nu dikadek teu raheut aya. Matak disebut khawarikul lil adat. Kaluar tina kabiasa. Hukum syara bagian naon? Bagian badan. Tina Islam terjadi hukum syara bagian badan. Hukum adat bagian lisan tisasari, hukum syara bagian badan, hukum akal bagian hati. Nah, aya bagian masing-masing. Ya hukum teh bari ulah salah ngahukuman. Adat hukuman ku adat, syara hukuman ku syara, akal hukuman ku akal. Ulah salah ngahukuman. Contoh nu salah ngahukuman, misalnya aya petani ditanya, "Pak, ieu alus ieu tanur teh meni gemuk ieu kunaon, Pak?" Nyaku gemuk atuh ku orea musyrik, Pak, ku gemuk ku Allah atuh. Berarti itu salah ngahukuman. Bicara adat ya adat. Leres. Adat ya adat. Gitu. Syara aya bagian masing-masing. Pan loba jalma nu salah ngahukuman bagian bab adat dihukuman ku akal kan teu nyambung. Contoh seperti jama jarah ka makam waliullah ka makam karomah. Itu ari jarah teh bab ihsan. Nu hayang nyeun alus pek jarah ka makam waliullah karomah nu alim nyeun alus tong gitu kan. Nah, kari-kari salah ngahukuman wah si eta musyrik. Ari musyrik aya dina bab adat dina bab akal. Dina bab akli, dina bab iman, leres dina bab adat mah teu aya hukum musyrik. Artos. Da bab adat mah nu hayang nyeun alus pek nu teu nyeun alus pek. Contoh seperti tadi sateuacan urang ngaos naon heula? Tawasul heula, hadiah heula gitu. Tong neangan dalil Quran hadis sabenerna mah pandangan. Lain dalil Quran hadis, pandangan Quran, pandangan hadis, jalma nu tawasul, jalma nu tahlil, ti mimiti dek dugi ka akhir nu dibaca naon? Quran jeung sholawat. Agama mana nu nyebut goreng kanu maca Quran? Pantes teu ngaku Islam nyebut goreng, nyebut bid'ah kanu maca Quran. Sigana kudu syahadat deui. Leres teu? Naon sababna? Itu mah bab ihsan, bab adat nu hayang nyeun alus pek tawasul nu mung nyeun alus entong. Kari kitu. Leres.
Seueur justru pangseurna hukum teh hukum adat punten. Mengapa di tiap negara terutama di NKRI di urang pangna terjadi ayana rumah sakit, aya terjadi puskesmas. Di mana eta teh jadina? Tina hukum adat asalna. Leres. Tina hukum adat biasana anu gering teh dibere obat ieu. Di mana obat? Datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, datang ke dokter, itu hukum adat. Emang rumah sakit nyagerkeun? Henteu. Emang dokter nyagerkeun? Henteu. Itu mah adat. Matak ieu hukum nu tilu aya gunana masing-masing. Naon gunana hukum adat? Gunana hukum adat bea kapanasaran nya. Jadi hukum adat mah meakeun kapanasaran. Gunana hukum syara jempe. Nah, aya hukum syara mah nyaeta tina Islam terjadi hukum syara. Mata Quran hadis ta eta hukum syara. Cek aturan hukum syara tong loba protes. Cek syara salat subuh 2 rakaat, salat lohor 4 rakaat, tong protes. Lah protes urang teh nah hanya salat subuh pada geus wareg istirahat sare sapeupeting seger awake ngan 2 rakaat. Ari lohor urang geus capek gawe teh isuk nepi ka lohor 4 rakaat, tong loba protes. Itu ketentuan hukum syara. Jempe gunana hukum syara mah. Mata hukum syara mah kaharti teu kaharti didedetkeun. Ulah loba protes. Gitu. Tora masuk dina bab orat cek hukum syara. Orat talaki mah cek Rasul, orat talaki mah baina surah warukbah. Antara bujal jeung tuur tuh rek dipake salat pek dipake ulin pek nu penting antara bujal jeung tuur cek hukum syara gitu. Ngan punten lamun urang teu make hukum adat hukum syara salat ya Jumatan make anuk teu make baju make anuk katutupan bujal jeung tuur salatna sah teu? Sah teu? Katutupan ku anuk bujal jeung tuur sah teu Jumat? Sah. Leres. Ngan beres Jumat pada naros bapak teu iraha teu damang. Nah naon nu teu berjalan? Hukum adat tuh, hukum adat teu berjalan. Leres teu? Pada cek hukum syara mah sah. Ngan eta teh teu make hukum adat. Itu mata adat kudu dihormat teh kitu. Al adatu mukamatu syar'an, kadang-kadang hukum adat dipakai hukum syara. Itu mangga teu nanaon salat pakai anu oge kan meureunna weh Jumatan eta teh bahasa masjid gomo cicingna dihareup tukangeun imam. Jadi sorotan meureunna. Saha nu protes? Sah teu? Sah. Nu penting mah baina surah warupah leres teu? Kan beres Jumat waktu ribut ditanyakan. Nah nu teu berjalan hukum adat. Ya matak didinya urang kudu apa mengenal hukum teh. Matak hukum adat teh ngarah naon? Pembentukan akhlakul karimah. Itu ibaratna pancek hukum syara mah dina pernikahan rukun nikah teh aya 5 leres. 2 calon suami istri, calon suami calon istri, wali ti istri, terus katilu saksi 2, kaopat mas kawin, kalima ijab qabul, ijab ti wali, qabul ti panganten pamegat. Nah rata-rata di urang ujug-ujug aya seren sumeren ti mana mimitina sedengkeun nu nyeren ti pihak rombongan adalah kapan ijab mah ti wali awewe, qabul ti lala. Nah haye make jeung nu nyeren ti lalaki rata-rata cing ti mana mimitina? Tina hukum adat. Ngarah naon terjadi hukum adat teh? Punten. Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Kami diutus kamu ka bumi ieu teh keur nyampurnakeun akhlak. Tah hukum adat teh terjadi terbentuk akhlakul karimah. Eta punten ayeuna jalma ilmu luhur alus ilmu ngan aya nu leuwih luhur tibatan ilmu naon? Akhlak, etika eta. Terus teh
matak terjadi hukum adat teh eta ngarah akhlakna mulia gitunya. Naon geuning atuh geus langsung di akad nu kawin teh rukun nikah geus sadar teu make seren sumeren ngan lamun kitu henteu kabentuk akhlakul karimah jugjug langsung diijab qabul langsung di naon di akadan mah siga nu digerebeg hansip meureun bener teh atuh moal payu tukang sound systemnya moal payu tukang kori moal payu ustad itu moal payu jeung ngarias naon sababna justru Allah ngutus ka Kanjeng Nabi Muhammad teh hiji keur nyampurnakeun akhlak oge rahmatan lil alamin agama ka dunia teh ieu teh rahmat keur sakabeh alam tuh matak dina bab pernikahan dina naon oge terbentuk naon ngarah jadi karasa rahmatna lil alamin akhlak mulia karasa rahmatna deui dina agama masuk coba seperti tahlil itu pas pisan tahlil mah rahmatan lil alamin punten ketika tahlil sami teu sareng di Nabi ketika di dia anu tahlil aya nu maot terus ngayatkeun tahlil pab tahlil teh nu hayang nyeun alus pek tahlil nu mung nyeun alus entong gitu kan dosa teh henteu tahlil henteu ngan eta teh nembongkeun naonna nu tahlil punten ketika aya nu maot nu tahlil sim kuring mah geus gaduh kayakinan tong diragukeun deui jalma nu sok ngayakeun tahlil geus pasti orang Pancasilana sabab nemongkeun Pancasila jalma nu sok tahlil sok hiji ketuhanan yang maha esa bener teu mana la ilaha illallah ari la ilaha illallah teh eta teh sok dibaca tahlil berarti teu aya deui pangeran kecuali Gusti Allah ketuhanan yang maha esa. Sila kedua naon kemanusiaan yang adil dan beradab tuh adil kemanusiaan yang adil dan beradab kumaha beradabna dina ketika aya nu maot daratang make adab saling hormat naon takjiah saling hormatnya terus beres tahlil sok dibagi di dia kunaon sakedongna sok kunaon ku mih rata teh sarua teu sarua tuh adil tah adilna dibagi mih ari nu boga pabrik mih saha Cina tah eta nembongkeun rahmatan lil alamin teh beres anu maot umat Islam anu payu pabrikna umat kafir cek paribasana nembongkeun rahmatan lil alamin sila kadua ngariung zaman nu tahlil tehkeun sila kadua kemanusiaan beri kemanusiaan tah yang adil dan beradab lamun teh kemanusiaan mah moal datang beres tuh aya kemanusiaan yang adil dan beradab katilu sila katilu persatuan Indonesia datang tahlil ngadoakeun ngahiji teh ari ngahiji teh persatuan Indo tuh sila katilu sila kaopat naon kerakyatan yang dipimpin oleh tuh keur tahlil rata-rata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah matak mimpin tahlil teh ajengan ustad sok mangga Kang mangga leres teu oleh hikmah untuk kena urang jadi RT henteu bisa nya ayo make hikmah heula gitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah terus itunya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam tuh hasil musyawarah pan eta kada saha nu mingpin leres teu tuh kalima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia matak beres tahlil dibagi rata mun mih opat sewang itu lamun sapiring sewang geuning eta aya dibedakeun geuning ajengan nu mingpin mah wajar gitu. Karena tadi teh ayatan yang dipimpin oleh hikmah matak tong heran anu mingpina ustadna tara daek diheulakeun sok paneuri eta teh naon sababna sabab hikmah mah moal waka ngarasa seubeuh salagi rakyatna can wareg gitu mata ustadna mah ngarti masyarakat teh sok dipaneurikeun ustad mah merena teh ka ustadna teh gitu ya memang naloba teh naon asobah sesana berarti mata panglobana ya deui hukum adat hukum syara hukum akal
tina hukum aya hukum adat sah sulaya, gunana hukum adat naon bea kapanasaran, gunana hukum syara jempe, gunana hukum akal pasrah. Jadi bab naon, bab tauhid mah, bab akli mah pasrah. Matak dipernahkeunana teh khususna dina hajian. Gitu, bahkan meme hajian geus dilatih ti ayeuna gitu. Keur hajian, keur umroh pasangkeun bab pasrah. Contoh bab akal mah, contoh seperti sapopoe urang dina bab usaha dagang. Gitu. Lamun dagangan hayang payu berarti bab adatna urang sing bab adatna jalankeun berarti hayang payu dagangan berarti sing kumplit daganganana. Leres. Bab adat. Terus anu dagangna hukum sarana kudu someah. Naon sababna? Sabab lamun dagangan kumplit nu dagangna jamedud asem naon deui somong rek anu meuli mah sok sadaya dagangan kumplit ari nu dagangna hukum sarana baeud mah jamedud moal betaheun nu meuli leres berarti teu ngajalankeun hukum sarana bagian badan kan sara. Hukum akli, hukum akal namun dina bab dagang pasrah sumerah diri ka Allah, nu penting urang ikhtiar dagangan kumplit, urang geus someah, urusan hasil sumerah diri ka Allah, sumerah diri ka Allah kumaha? Teu apal poe ayeuna saha nu rek nu datang ka urang balanya. Leres? Aya nu apa? Henteu tadi dinya bab iman teh. Itu matak dina bab akli. Itu. Terus deui praktekeun sapopoe geus dibuka warung jongkok geus disiapkeun bab pasrah, siapkeun hukum akal sapopoe. Begitu geus dibuka teh rentang-rentang jalma nyampeurkeun jauh keneh, geuwat hukuman keur jauh keneh oge hukuman, hukum wajib muhal wenang, wajib rentang-rentangna da bukti rentang mustahil nyampeurkeun leres, da keur rentang. Itu wenang nyampeurkeun wenang henteu. Aipek teh ge we nyampeurkeun geuwat hukuman, wajib nyampeurkeunna mustahil henteu. Ngan wenang meuli wenang henteu. Aipek teh geus nyampeurkeun teh diacak-acak nawar. Nawar dagangan nawar geuwat hukuman, wajib nawarna da bukti keur mustahil henteu nawar. Wenang meuli wenang henteu da keur nawar keneh. Aipet geus nawar teh diacak-acak dagangan teh rek paeh rek naon diacak-acak ih meuli mahal kitu geuwat hukuman, wajib ngacak-ngacakna da bukti keur mustahil henteu ngacak, wenang meuli wenang henteu geus diacak-acak ih awis teuing tukang sakitu mah teu tulus meulina geus diacak-acak ngaleos teu meuli geuwat hukuman, wajib teu meulina da bukti henteu mustahil meuli da bukti henteu wenang balik deui wenang teu balik deui kari kitu. Artos tah ieu dina bab hukum matak siapkeun hukum dina sapopoe. Dina sapopoe bab hukum teh ieu hukum tauhid. Itu dina hukum praktek mah eta sapopoe matak hukum ayat 3, hukum adat, hukum syara, hukum akal. Tina hukum akal aya wajib, aya muhal, aya wenang. Sakitu heula panginten urang tutup sasarengan kedua majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.